pentingna kebersihan, keindahan, dan kenyamanan di sekolah. Lingkungan sekolah nyaeta salah satu tempat atau wahana anu paling umum digunakan sebagai media pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar hakana eta arurang terutama di sekolah nu geusina diselokan arurang di berbagai tempat loba sampah. Nah, makana eta hayu atuh urang arajak barudak siswa-siswi pake bebersih di selokan anu loba sampahna. Di Pengkerabi bade aya pangjejer anu rek ngabahas materi ieu. Di Palikatuh abdi aya panggilan hiji jeung dua nu bade ngayakeun pertanyaan-pertanyaan di debat ieu. Di Palikenca abdi aya pangjejer hiji jeung dua nu rek bade ngisi materi atau ngabahas debat ieu. Hayu atuh urang mulai debatna nu rek ngabahas tentang pentingna kebersihan, keindahan, dan kenyamanan di sekolah. Bapak, ibu-ibu, supaya Ulang. Bapak, ibu-ibu, supaya murid dan guru hidup sehat, bersih, nyaman. Anjing! Aku nggak tahu. Ayo kabak perkenalan ih. Mun lingkungan sehat, maka kabeh makhluk hidup yang ada di sekolah urang akan menambah dengan sehat. Terutama urang sebagai siswa, menang materi pembelajaran sangat baik. Karena menurut ruangan kelas urang bersih, pentingna kebersihan, keindahan, dan kenyamanan di sekolah. Nah, aya beberapa permasalahan pentingna harus kita bahas dalam acara ieu. Hiji, kebersihan lingkungan ngadorong semangat belajar siswa. 2, kebersihan lingkungan sekolah menjadi salah sahiji keunggulan sekolah. 3, perilaku sebagai cermin sekolah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kan tugas menjaga kebersihan teh sekolah kan